Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan pangaweruh basa nyaeta tata krama basa Sunda sarta vokal jeung konsonan. Anu kahiji aya tata krama basa Sunda. Kumaha ari tata krama basa Sunda? Nurutkeun harti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa, hartina teh teu sopan. Jadi, menurut arti kecapnya, tata krama basa itu adalah aturan sopan santun menggunakan bahasa. Jika kita bercerita tidak menggunakan tata krama basa, artinya tidak sopan. Anu dimaksud tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunna pikeun silih hormat jeung silih ajenang. Jadi maksudna lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema boh dumasar status sosialna, boh pangkatna atawa turunanana. Jadi anu dimaksud tata krama bahasa Sunda yaitu ragam bahasa Sunda yang dipakainya disesuaikan dengan keadaan yang bercerita, yang diajak bercerita, dan yang diceritakan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Jadi, maksudnya bukan untuk membeda-bedakan manusia, baik itu berdasarkan status sosialnya, atau pangkatnya, atau keturunannya. Sakumaha nu geus ditetelakeun di luhur, sacara gurat badagna kekecapan dina tata krama basa Sunda diwangun ku ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Ragam basa hormat diwangun ku ragam basa hormat keur kasorangan jeung ragam basa hormat keur kabatur. Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar, kata-kata dalam tata krama bahasa Sunda dibentuk oleh ragam bahasa loma dan ragam bahasa hormat. Ragam bahasa hormat dibentuk oleh ragam bahasa hormat untuk diri sendiri dan ragam bahasa hormat untuk orang lain. Ayeuna aya contoh tata krama basa Sunda. Contoh anu kahiji aya kecap balik atau basa loma kecap balik. Basa loma nyaeta basa Sunda nu dipake dina kahirupan sapopoe. Basa hormat keur kasorangan tina kecap balik nyaeta wangsul. Contoh kalimatna, abdi nembe wangsul ti sakola. Basa hormat keur ka batur tina kecap balik nyaeta mulih. Contoh kalimatna, Bapak nembe mulih ti kantor. Basa loma tina kecap dahar. Basa hormat keur kasorangan tina kecap dahar nyaeta neda. Contoh kalimatna, abdi nembe neda
jeung sangu goreng. Sedengkeun basa hormat keur ka batur tina kecap dahar nyaeta tuang. Contoh kalimatna, Bapak nembe tuang tadi lohor. Basa loma tina kecap imah. Basa hormat keur ka sorangan tina kecap imah nyaeta rorompok. Contoh kalimahna, rorompok abi di Jalan Dokter Setiabudi. Sedengkeun basa hormat keur ka batur tina kecap imah nyaeta bumi. Contoh kalimahna, dupi teteh bumina di mana? Basa loma tina kecap indit. Basa hormat keur ka sorangan tina kecap indit nyaeta mios. Contoh kalimahna, abdi nembe mios ti masjid. Sedengkeun basa hormat keur ka batur tina kecap indit nyaeta angkat. Contoh kalimatna nyaeta, Mamah nembe angkat ka pasar tadi subuh. Basa loma tina kecap sare. Basa hormat keur ka sorangan tina kecap sare nyaeta mondok. Contoh kalimatna, wangi enjing abdi mondok di rerencangan. Sedangkeun basa hormat keur ka batur tina kecap sare nyaeta kulem. Dupi ibu sareng bapak atos kulem. Lajeng. Nu kadua aya mikaweruh vokal jeung konsonan. Wangun basa pangleutikna nu gunana pikeun ngabedakeun harti disebut fonem atau aksara. Jadi, bentuk bahasa paling kecil yang gunanya untuk membedakan arti disebut fonem atau aksara. Contohna aya kecap para, pare, jeung pari. Fonem atau aksara a, e, jeung i nu aya di tungtung kecap jadi pangbeda harti. Ari harti kecap para nu make fonem tungtung a nyaeta para mah biasana aya di bagian luhur imah. Sedangkeun pare nu make tungtung fonem e di akhirna hartina nyaeta tutuwuhan nu aya di sawah. Sarta pari nu make tungtung aksara i hartina nyaeta jenis lauk. Aksara basa Sunda nu dilambangkeun make huruf Laten jumlahna aya 25. Nu 25 teh nyaeta A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Ng, jeung, An. Ieu aksara nu 25 teh kabagi jadi dua bagian, aksara vokal jeung konsonan. Jadi dalam bahasa Sunda, aksara yang berjumlah 25 dibagi menjadi dua bagian, yaitu aksara vokal dan aksara konsonan. Aksara vokal dina basa Sunda jumlahna aya 7, nyaeta A, I, U, E, O,
e jeung e. Jadi vokal dalam bahasa Sunda jumlahnya ada 7. Sedangkan aksara konsonan aya 18 nyaeta B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, W, Y, Eng, jeung Eng. Jadi, dalam bahasa Sunda, aksara konsonan berjumlah 18. Nah, ayeuna pancen atawa tugas hidup nyaeta eusian LKS kaca atawa halaman genep nepi ka halaman 7 nomor 1 nepi ka nomor 20. Terus eusian LKS kaca 8 nepi ka kaca 11 ti A nepi ka N. Eusiana sacara taliti ulah aya nu kaliwat terus isian saluyu jeung parentahna. Tu eusian luyu jeung dina bacaan samemehna. Nah, jadi salianti di eusian nurutkeun parentahna aya oge soal anu cara ngesiana aya dina bacaan samemehna atawa jawabana aya dina bacaan samemehna. Terakhir dikumpulkeun nyaeta poe Salasa ping 28 Juli 2020 jam 18.00 atawa jam genep wengi. Nah, tekaraos urang sadayana tos aya dina akhir pangajaran bahasa Sunda. Mugia ilmu nu didugikeun tiasa aya mangpaatna sareng tiasa diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda minggon payun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.